Lah nahanya mak malamun misalkan ningalikeun salaki ngadadaweung wae di imah teh sok kaluman teh daripada sina cicing wae mah urang ajakan we ku kurilingan. Yap bapana anter emak lah kali-kali atuh urang teh urang jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung mak Rabel. Heueuh da ari emak geninganan jarang atuh init-initan teh. Nya uang mangpaatkeun we bapana ari keur aya di imah mah. Emang sih sabenerna nama bari rek aya keperluan anu penting. Leuh deui ieu teh kakarageun nepi bojong geus kapegat kudu nurunkeun keusik. Salah ketang lain keusik taneuh baraya. Tapi dah ka atoh-atoh si Sujanang we eta mah ningalikeun heula. Kahayangna geuninganan ari ningalikeun nu kararitu teh. Lain aya ku hanyakal oge mah teh ngajakan bapana. Kalah ge kaingetan cenah hayang ngeganti jok. Ari bieu teh rek ka tempat langgananana tapi tutup tungtung nama ieu teh neangan deui we. Tempat ngaganti jok anu sejen. Tuh katingali atuh ku baraya ieu teh menikot nepi ka ditamal ku keresek. Ku sabab geuningan barolong kitu tuh jokna oge lamun teu dikeresekan teh enggeus cai teh ngaremes kana bujur jiga nu ngororompol. Ngan ari pek teh jual ka dieu keur kararosong di kulit jokna oge kalakahnana teh eueuh anu kapake. Tapina tadi teh ditawaran ku si mangnana teh. Bisi arek mah bae we jok anu abi rek dilaan. Da ku sabab dipapaksa geus we bae lah heula. Anu aya we daripada ditamal ku keresek wae mah. Tuluy we ieu teh sabot nungguan. Lain aya ku aya-aya we ari kalakuan bapana tingali. Heueuh da abong gara rabut meureunnan oge. Pan di dinya teh loba urut stiker geuninganan teuing stiker ting naon tuh tingali sagala ditapal-tapalkeun ka budak. Abong bapak-bapak aya wae proyek ka budak teh. Ujug-ujug geus beres we tuh ieu teh masangkeun jokna. Lumayan lah sakieu mahnya baraya. Reng sewe masangkeun jok ieu teh da ku kurilingan wae mah haus jadi we teh jajan es kalapa seperti biasa. Tuluy keur jajan es kalapa teh budak ujug-ujug ngadat hayang baso gede cenah oge. Da eueuh kabosenna ieu budak. Nya geus we ieu teh mesen ajang si Sujanang hungkul da bapana mah ditawaran ge embung. Warareg pajarkeun teh. Lamun emak mah lain teu hayang hanayakalna keur kaparengan nyeri huntu. Bati kabita we hungkul. Lain benernya abongnya budak teh hayang pisan meureunnan oge. Hiji baso geura beak ku sorangan nepikeun ka emih-emihna. Bener-bener ulah sama sekali dipenta ieu mah geura. Tapi nyaan beak sia ku sorangan ieu mah tingali tuh nepikeun ka bersih. Padahal satadina mah lamun teu beak ku bapana cenah oge. Boro ditutungguan kalakah beak bener-bener. Ka dieu padahal mah tujuan anu pentingna nama baraya. Maksud mah lain ku kurilingan jauh teuing darek ka dieu ka kalieung pira oge. Rek ngalaminating ting bari motokopian kakak jeung KTP. Tuluy kan sabot nungguan motokopian teh ieu budak ngadat hayang balon anu aya hadiahan teh geuninganan. Tapi si Sujanang teh lain hayang balonna hayang hadiahna geura oge. Untung balonana teh kur tilu-tiluna jadi pan dibeli kabeh. Heueuh ku sabab balonna dibeli kabeh jadi ieu teh hadiahna oge dibeunangkeun kabeh. Adeuh jeung deui meunang kantong tingali baraya. Tulisanana teh hadiah pembeli terakhir. Geus we wang pake ku emak nanya.